Masih spesial lagi kanggo panganten. Masih karos pagehna sugan teh tangkepna anjeun nu pinuh rasa kakangeun horeng aya asih sapengkereun. Ayo masih kanggo Bapak Rangga Bunda dari Hang Payung. Berdos baca diri nikah cinta sakurnu dipikahoyong rarasaan diteduna anjeun mengkolkeun asih kadeung ikhlas memang ikhlas ridho tengah jodoh. Teteh Dodi Payun mangga masih diantos. Kemon. Terus baca iya diri nikah cinta sakurnu dipikahoyong rarasaan diteduna
sakur dipika hoyong rarasaan diteduna anjen menggalkan asik kadengen age ikhlas memang ikhlas rito tengah jodoh maha iya hati emot wae kasalira diri memang nyari berat bikin hoyong teh